Nyuwun kasepuhan. Saur jaluk Kumaha pamitos kieu kaayanana ama. Bok Arjuna di pikiranana kumalayang bahwa badai kejadian nu bakal tumiba ka Amarta. Estu lain persoalan bantrak-bantrakeun. Loba rahayat tatu tur palastra kakeunaan jamparing ti para Pramtama nu kapapancenan ngajaga karaton. Sabenerna maranehna teh lain bumela-bumela teuing ka nagara. Tapi sasat nama tumut karena curug dununganana. Mongan maranehana nawe nget. Coba muntenya si Kudi tinang tuh bakal saralamat. Cekeng baliret ka Aswatama nukeun ngadayagdag anteng cetan rejeng inhong-inhong negara koalisi nu geus bro-broan mere bantuan. Saeutik ngarindeng sahamna pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan di saban daerah di Amarta. Perkawis si Gatot mau sawios kitu. Tadah kekeh panceg satia kana amanat Pustikala yang jamus kalimus sada. Sedang manehna teh bebenteng nagara nu kudu taat ka rajana. Saeuna Kang Emak? Kan da aya Adipati Karna gantina. Cekeng, teu buat. Pan musuh kaula eta mah ama. Eueuh musyunulana dina politik mah. Samalah para Kurawa ge ku ama geus dititah nyamur ngahije jeung udaremo. Sina nyieun pucuk tigiran tur jadi trik Pang Indrajala.